Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan konten dongeng Sunda nyambung di kanal YouTube Capruk Radionet. Hiji kanal anu kontena ngeunaan seni budaya sakudak sakedikna aya informasi kitunya utami nama hiburan. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapaosna sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, sing sarehat lahir sinareng batin sakula wargi. Kalih ti eta pamugi sagala rupi ikhtiar anu nuju di lakonan kitunya, anu nuju dijalankeun sing aya dina kamajengan. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, carios anu dibade diteraskeun teh nyandak jejer kemelut di Istana Sri Bima anu mangrupikeun buku kahiji tina trilogi Senja Jatuh di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Anu dina danget ieu nuju nyarioskeun kaayaan gingginya anu bade dikrepuk tah kumadi sareng ku seta. Nanging sateu acana sim kuring bade nganuhunkeun heula kana sakum pangrojong di para wargi kaum dangu netizen sadayana anu mangrupi manco teras kana konten-kontena, anu mangrupi subscribe-na nya, ngajempolanana, nge-like-na, utamina ngomentarna. Mangga di serat we sagala rupi anu kinten-kinten komentar kitunya entong ragu gitulah orang ngobrol dina komentar eta teh gitu. Moal sim kuring moal kasigeung. Moal naon kitunya kritik mangga segala rupi seratkeun di dinya alhamdulillah gitu. Tah kitu rupina. Mangga sapados teh nyang kolong kana waktos urang lajengkeun. Heksos kacang PPO donat nu jerukna 10.000 opat 10.000 opat tah kacang PPO kacang anggur nu jerukna 10.000 opat 10.000 opat tah udah kan sok sadayana sok masih keluarkeun lah tuh Mangkus sampura eta sina ieu teh bener keur ramean tapi lain kudu daragang di dieu atuh naon isi atas asdina bus ieu teh asdi terminal ieu teh duh sedih caheum ieu teh geus dibade jaan teu meunang asup kakak pakai asup aduh mah keluar mas studio memang keur ramean di dieu teh keur ningalikeun nu garlut tapi lain kudu daragang di dieu hanya sok waro atuh Mang Caca gorak mimician goreng geus cangkloyok ngamang-ngamang rancatan. Oh iya siap oke Soki action kurang ajar kumaha maksud kuring bae we da tadi mah masih rebon can aya anu ngulampreng komo awewe nu datang ka dinya jadi kuring mandi we di dinya kitu cek ginggi tapi karek gerek repeh torojol teh aya seorang wanoja anu ngurumui keluar ti jalan satapak pamudunan ka pancuran teh buukna ngarumbay semet cangkeng bari ngajingjing ember tina kai anu usina seseuhan. Aduh atah deui argumen teh atah deui haksia. Eta wanoja teh para wargi kaum dangu ukur make kain hideung semet dada anu matak nyitak kana awakna. Atuh tilu urang pamuda teh kalakah olohok eta mata simeuteun. Sadar kana kaayaan eta gancang si wanoja nutupan palebah anu diparlongna ku leungeun kencana. Nu tiluan jadi malik era dinu kaayaan kitu teh. Tapi ninggangna di seta mah kalakah jadi ambek. Teu anta parah deui. Hiuk celebet eta ginggi ditampiling 3 kali ku seta. Aduh. Nah, aduh.
Siapa nih kurang ya? Aduh. Wow. Ciga kucing. Ayo tong caca ekspresi eta mah. Ciga kucing garong geus. Mana itu? Aduh. Tesopan sia. Tesopan maneh. Sia. Kunaon sia bet tempeling beungeut aing ha. Aduh. Tinimbang nyeri mata ginggi ngerasa heran dikitukeun teh. Juk nampiling wae teh sopan bener-bener ieu mah mana mah teh kamari peuting kana ieu mah heuda maneh kurang ajar atuh. Mencorong awewe kitu. Hah? Mencorong awewe nu keur ngaliwat sia. Heuh sok atuh lamun kitu tampiling beungeut sia sorangan ha. 3 kali sia. Da maneh ge sarua atuh. Olohokeun bieu teh heuh. Malah sia teh mah 4 kali tah baturan maneh mah tah nu ngohor tah. Sabab jeung neureut ciruh sagala sia melongna teh. Heh. Cek Ginggi bade nunjuk ka Madi. Dikitukeun teh nu duaan kalakah jadi beuking agugudag ambekna para warikum dangu. Hiuk plesur eta nu duaan nyerang Ginggi babarengan. Atuh ger eta galungan anu duaan ngoroyok saurang. Ngan Ginggi kacirina ukur tulung-tulungan bae bari sacara teu katangen ngahindar tina sakur panarajang eta 2 pabuda. Lamun rancatan ngarah kana pundakna, manehna api-api teu tajong kana akar tangkal tuluy gogorelengan. Nalika Madi rek nenggel bobokongna, Ginggi agoreleng ka kenca geuwat hudang atuh rancatan teh saukur ngaheubatan. Hari tengah sia pundakna ku aing sak. Sia. Oke, bobokongna ku aing. Tolong. Aduh. Ginggi ngeprukan calanana anu kalotor bari jeung teu ngareret kanu keur ngepungna mah. Katangan kumanehna yen anu duaan teh geus masang kuda-kuda bari muter-muterkeun rancatan. Maranehna leumpang gulingan Ginggi. Karek ganti geus kotor euy. Naon cenah maranehna bet kuringan aing. Nyahoan sia. Ngepung meureunana carita nama ieu teh. Ginggi nyekal kana amanat guruna yen teu meunang nembongkeun kemampuan dirina dina widang elmu kadigjayaan atawa kunuragan. Sajabati eta Ginggi ngarasa teu kudu ngaluarkeun jurus-jurus kanuragan sabab ieu mah ukur urusan anu sapele. Harita Ginggi ukur nangtung bari muringis. Leungeunna meta siga anu sieun jeung menta ampun. Jalma nu rek kacarai atuh pating jorowok sangkan ieu kajadian teh dieureunkeun ka asup si wanoja anu kempot pipina teh. Nganu duaan nyaeta Madi jeung Seta siga nu hayang cacap kapanasaran. Maranehna hayang puas nyayangkeun paneunggel kana awak Ginggi. Para wargi kaum dangu teu antah parah deui eta plesur duanana nyerang ti hareup jeung ti tukang ku cara babarengan. Madi rek kababuk ti tukang ngarah kana hulu sirah Ginggi. Ari Madi nyebrut ti hareup rek nyodok hulu angen Ginggi. Anu nyaksian pating koceak atuh ngabayangkeun Ginggi anu bakal jadi korban eta serangan. Tapi kasakitu kalina eta Ginggi ngoceak menta tulung bari tonggongna doyong ka hareup anu matak serangan ti Madi ukur nahan angin. Pikeun ngahindar tina serangan Seta, Ginggi api-api ti soledat, awakna jadi goleang ka gigir, plos. Rancatan Seta nyodok tempat kosong. Mari. Serang babarengan euy. Ya siap. Sok. 2 Ngan oroka ya para warikum dangu, Seta geus kaburu ngerahkeun tanaga sakuatna pikeun nyodok Ginggi. Atuh akibatna awak Seta ngajongjolong ka hareup. Ari Madi anu nyerang ti tukangan Ginggi nalika sabetan kahijina molos teh harita manehna reikat nyabet deui Ginggi ti gigir. Ngan Ginggi geus kaburu ngoleang ka arah anu sejen. Atuh teu bisa dicegah deui. Hiuk jelebet. Tarang Seta anu jadi korban rancatan Madi. Antukna tarang Seta jadi menyenol siga enog entog semua hejo. Menghindarnya. Yuk serangan gigir yuk. Aduh. Atuh ger eta sakur nyaksian ngeh kayaknya sirikeun. Hari kituna bada ningali duaan eta nu ngepung jadi pahibut kulantaran anu diarahna ti soledat sukuna sebenarnya mah. Tapi ku ti soledat sukuna eta serangan anu hiji kalakah ngahancat tarang anu saurangna deui. Harita Madi reuwas serangan dapat nyalahan. Ari Seta manehna jadi ambek
bari nahan rasakan nyeri dina tarangna campur ku era manehna gancang deketan Madi tuluy nyerang ku rancatanana. Aduh, syah. Aduh, aing kebet. Aduh, bet isabat kumaha. Aduh. Tengah aja cekat aja. Aduh jadi. Iya, syah. Aji manye kunaon saya. Aji manye kunaon saya. Cek Madi bari nangki serangan seta. Kunaon syah. Maneh kalah kabuk aing atuh syah. Hah? Jawab seta bari syet hiuk peletak eta. Tungtung rancatan seta nengel kana tarang Madi. Ajo. Nu ditenggel malik nyerang. Atuh ger eta Madi jeung seta silih serang ku rancatan bari sesentak jeung patorong-torong. Nu nyaraksian pating koceak siga milu mang nyerikeun sabab boh seta atawa Madi keuna ku panenggel masing-masing eta. Kumaha cenah ieu teh kalakan karlut kitu. Pan uing nu diarahna ge euy. Manggeus. Eureun we. Oh. Ginggi kalakah sibuk ngeureunkeun anu keur garalungan. Atuh Rob urang lembur anu aya di dinya milu meper anu keur garlut misahkeun maranehna. Hei. Uron. Kadenge aya sora anu ngajorobok tarik. Kado naon sia maraneh isuk-isuk bet garalut silih babuk kitu ah. Warga nyingrai sabab anu datang teh sing horeng ki Kuwu Suntara. Kunaon maraneh bet garalut kitu ah. Eta. Budak pelaguk eta tah. Aduh. Cek seta beri nuju ka Ginggi. Naon sababna? Naon? Manehna ngintip nu keur mandi ki Kuwu. Aduh. Tuluy. Nah tu kalah maraneh atuh anu garalut ah. Ditanya kitu teh duanana ukur ngeleuk eta tungkul teu bisa ngajawab. Ki Kuwu ngaret ka Ginggi. Bener maneh ngintip nu keur mandi. Oh. Kuring mah saukur katudingan wungkul ki Kuwu. Manehna ge ngaku ngadon mandi di pancuran awewe ki Kuwu. Madi nyelengkeung bari nyeklan pipina nu rada getihan, tatu balas digebuk ku seta. Bener maneh mandi di pancuran awewe. Tanya Ki Kuwu deui. Bener ki Kuwu. Tapi harita teh can aya sasaha. Pang isukna kuring kadinya teh ki Kuwu. Aduh bohong ki Kuwu. Sabab di pancuran eta teh aya Nyi Santimi. Si keplok ieu teh pasti tas ngintip nu mandi tah. Aduh, Cek seta anu bibirna bareuh akibat dihantam ku rancatan Madi. Beungeut seta nu kaitung kasep teh para wargi kaum dangu ayeuna mah kacirina teu pararuguh sabab sajaba bibir anu bareuh teh dina tarangna aya nu ngajendol sagede endog hayam. Nyai, aduh. Maneh bener mandi jeung budak belaguk eta. Tanya Ki Kuwu ka Nyi Santimi bari matana mah mencrong palebah dada eta mojang. Atuh geuwat Nyi Santimi ngahalangan ku leungeunna. Atuh ki sangsareuan. Aduh eta mah da mancaca. Aduh. ih. Cek saha? Manehna mah geus mandi sansan kuring datang ka dinya. Geus dibejaan yen lalaki teu meunang aya di dinya. Eta mah pancuran khusus keur awewe. Pancuran seuseuh. Tong kapan wae matana tuh ki Kuwu. Kumaha pancuran naon bi teh? Pancuran heuseus keur awewe. Heuseus. Khusus mah saudara. Mohon khusus. Dina bahasa Sunda mah heuseus. Oh gitu. Terus si balaguk eta maksa mandi di dinya gitu geus dibajaan kitu teh. Henteu. Manehna teh keur mandi nalika dibajaan ku kuring teh. Oh, atuh jadi maneh ngadeuketan eta budak sok sanajan nyaho manehna keur mandi kitu. Ki Kuwu Suntara semuna lungtik. Atuh rei paroman si mojang teh semu beureum. Pok nyarita. Kuring nyarita bari nyumput dina tatangkalan ki Kuwu. Cek manehna tungkul. Oh gitu. Aduh. Alus. Naon nu alus we Kuwu? Tak Agung. Aduh. Budak keneh Ki Kuwu. Ki Kuwu semunu bunga eta ngalus-alus cenah kitu. Eta budak teh can nyaho aturan di dieu. Para wargi kaum dangu aya sora anu leuleuy nyarita. Sing horeng Ramadonglo norojal ka eta patempatan.
Manehna katarik ku ayana riributan. Kiku suntara neuteup ka Rama Donglo paromana semu cakueum manehna ungeuk bari pok nyarita. Nya. Sakali ayeuna mah hampuraeun eta budak teh euy. Ayo bubar. Cek Kiku kasakur anu ngariung didinya. Atuh bral eta urang lembur balik kana tugasna sewang-sewangan. Aya anu init ku kumbah jeung gegeroh ka pancuran, aya anu miang ka huma. Seta jeung Madi niatna rek duluikeun hanca gawena anu keur ngalaan cai kana gentong. Ngancan jung arindit sabab kaciri ku maranehna ginggi ngadeuketan Nyi Santimi. Nyai, roh. Kerap ayo, urung. Krek nyaho yo ngaran anjeun teh Nyi Santimi nya. Nya? Halus ngaran teh euy. Cocok jeung pangawakan jeung rupana kitu. Ginggi muka obrolan. Hampura yo, bet jadi aya riributannya. Tapi benar kuring mah teu ngintip, henteu. Ningali kayaan kitu Madi jeung Seta jarbi. Karasana ku Ginggi Nyi Santimi kapangruhan ku omongan anu duaan. Pok manehna nyarita. Ya. Baju maneh geus dipanyeuseuhkeun, geus bersih. Cek Nyi Santimi bari mikeun seseuhan ka Ginggi. Aduh, nuhun pisan Nyi. Kuring mah poho kana kahadean Nyai. Yap kadiekeun eta seseuhan anu sajena atuh itung-itung malas jasa we ieu mah. Urang pamawakeun. Bisi perlu cai ku kuring erek dipangalakon. Nyai ku kuring we atuh cuang pangawakeun eta seseuhan. Eta Madi nempas milu nawarkeun jasa. Nya benar. Gancang pamawakeun Madi. Seta milu cacarita. Teu kudu. Udah semuanya diam. Unggal isuk ke geus biasa kuring mah kieu. Nyi Santimi nolak. Teuing nolak ka saha meureun katiluanana. Bahasana gaya eta. Nya da keheul atuh. Para warekom dangu. Madi jeung Seta ngajanteng we hookeun. Tapi sakilat kriwil ember jeung wadah cai anu keur dijingjing ku Nyi Santimi teh direbut ku Ginggi. Tuluy manehna ngingkig indit tidinya muru imah Rama Donglo. Geus kuring lah. Ayo karekan. Hai. Keun bae kuring bae. Cek Nyi Santimi bari ngiciprit ku Ginggi. Tapi saenggeus deukeut mah eta kalakah jadi lempang paduduaan. Deuh. Modus. Cicing mah cacang sok ngomentaran kitu. Cicing. Aduh. Kitu geuning nanya Nye. Maneh teh boga ka era. Mang nyeuseukkeun papakian jelema bodoh siga kitu. Jelema belagung siga kitu ah. Madi eta ngajorowok siga nu keuheul. Seta saukur bisa nahan kanyeri dina tarangna katut biwirna. Ginggi jeung Nyi Santimi gura-giru nyusul Rama Donglo nu harita geus ngadeuketan lawang kori. Nyai. Anjeun kudu percaya yo. Kuring mah teu ngintip anjeun sabot keur mandi tadi. Cek Ginggi. Tapi Nyi Santimi kacirina bangun cangcaya keneh. Kumahanya. Pokona mah kuring mah aslina teh teu ngintip Nyai keur mandi. Sing percaya jujur kuring mah yo. Jujur siga mata anjeun. Nyi Santimi nyindiran tapi teu kahartieun ku Ginggi eta. Lalaki mah sarua wae. Naon anu sarua Nyai? Heueuh eta matana. Cek Nyi Santimi bari nunjuk kana mata Ginggi. Ginggi geuat nyabakan matana. Mata kela euy. Aduh. Ye mata kuring mah buleud we biasa yo. Tuh, nu ngor matana bolotot. Jeung gede deui. Tah nu ngaranna si Seta sok sanajan kasep tapi matana cekung geuning. Nah bat disarwakeun ku Nyai atuh. Lain ukuran jeung bentukna. Tapi eta jalalatanana dasar cilepeung. Nyi Santimi rada nyentak bari seuri. Asa Korea anu nyebut manehna belagung, cilepeung jeung sajabana. Tapi harita disebut kitu ku Nyi Santimi mah bet karasana teh ngeunah kana hate Ginggi. Rupa-rupa carana urang make mata teh Nyai. Aya anu kulantarana pesu, aya anu ngarasa helok. Tah, kuring mah tadi teh kataji kitu tah ku pangawakan Nyai anu sakitu alus jeung endahna kitu. Nya nu salah mah awak Nyai atuh. Nah bet alus-alus teuing. Cek Ginggi sajalan terahna eta. Anu balukarna pipi Nyi Santini semu beureum dipuji kitu teh. Tapi kuring mah heran Nyai euy.
rasa kataji ku hal anu endah tebet kalakah jadi mata piambekeun batur. Bukti nawe eta duaan tadi arambekeun teh saukur ku lah nya eta mata kuring anu cek Nyai mah jalalatan teh. Padahal manehna geus sarua wae. Nyai mah teu adil ngambek tengan ka kuring wungkul, kuduna sarua ngambek ka maranehna oge. Ye. Maranehna mah sering pisan dicarek ku kuring. Pika sebeleun atuh da maranehna teh. Sok ngaheureuyan bari jeung sok timuru teu pararuguh. Sahagoyan udah deket jeung kuring pasti dipiaseaan. Kaasup anjeun tah disaprak mimiti datang ka imah kuring. Aduh, kalakna piraku karek datang ka imah Nyai, kuring dianggap geus nyieun kasalahan ku maranehna. Ginggi rada ngarandeg. Nya gara-gara mata anjeun kitu. Harita basa datang jeung Ki Ogel katut Ki Banen. Maranehna teh keur dalahar beuleum sampe di dapur. Kaciri ku maranehna eta mata teh jalalatan ngawaskeun kuring. Gitu kan? Nah eta lempang tebet bari peureum. Nyi Santimi kerung. Sieun jalalatan deui ah. Hayo dikepung ku jang masak lambur. Cek Ginggi beri sukuna uyup ayap neang tincakeun. Atuh eta Nyi Santimi ceuleukeuteuh seuri bari rutupan wiwirna ku tonggong dampaleungeun. Satuluyna bra maranehna lempang deui bari uplak ngobrol ngeunaan urusan tadi. Oh kitu nya paingan we atuh eta nu duaan teh meuni kumaha kitu tah siga nu sentimen ka kuring teh tadi peuting keneh oge. Aduh. Baru kitunya caritana teh. Cek Ginggi inget kana kejadian basa peuting di gardu jaga. Nya meureun. Geus lah. Engke peuting aya pintonan pantun Kang. Cek Nyi Santimi saacan nepi ka imah. Pantun? Naon teteh? Ginggi kerung. Seni nyarita. Tapi kalimahna semu dikawihkeun Kang. Kelati mana atuh ari Akang? Ni teu apal naon anu ngaranna pantun sagala? Nyi Santimi heran, tapi Ginggi ukur sedeletik. Engke peuting teh ninggang bulan purnama Kang. Harita urang lembur kalaluar imah nalika caang bulan. Nya di antarana pikeun nongton pintonan pantun, pikeun salamatan panen. Oh ai kitu mah atuh Nyai oge milu kaluar imah atuh nya. Ginggi tumanya bari neuteup si Mojang anu bibirna ipis ti gigir. Nyi Santimi ukur ungeuk. Oh, milu nonton oge atuh nya. Nyi Santimi ungeuk deui. Ginggi bungangang hatena ras. Aya ras gumbira. Manehna imut lalaunan. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, bener cek sakur naon anu diucapkeun ku Nyi Santimi. Peuting ieu teh kaayaan caang mabra bubuhan di langit lir ngagantung bulan purnama. Urang lembur pada kaluar ti imahna, para wanoja katut jajaka dibere kalaluasaan peuting eta pikeun para panggihan. Malah barudak leutik oge teu dicaram ulin di buruan. Tapi boh anu rumaja atawa anu leutik keneh arulina teh di buruan bae. Mojang-mojang na silih eledan jeung baturna. Sakali-kali pating jerewet silih tempas jeung rombongan jajaka anu ngaliwat. Aya oge anu pating jarerit jeung saleuseurian rudag-udagan. Ginggi kataji ku kaayaan nu sakitu ramena teh. Kakara atuh da keur manehna mah manggih kaayaan siga kitu. Jalma pasuliwer kacirina teh sarana galumbira. Kasaksian ku manehna mojang-mojang anu gareulis dihareureyan ku para barudak ngora lalaki anu karasep. Papakeana bararesi rapi. Nu awena marake kabaya hideung semunila, jajakana marake baju salontreng, calanana komprang jeung marake iket. Sawatara urang aya nu make beubeur rubak anu dijieun tina kulit. Ngan rereana mah make sarung poleng. Nah anu disorendangkeun dina pundak, boh anu ditalikeun dina cangkeng. Harita Ginggi boga kasempetan pikeun ngojayan endahna kaayaan eta peuting.
Obor rapang mapaesan sepanjang jalan utama lembur anu ngebat nepi ka Balai Gede, tempat sararea kumpul. Tapi ras manehna inget yen tadi isuk mah Ramadonglo tengidinan manehna pikeun milu aub dina acara peuting harita. Dia kula dia ya. Rada eta heula flashback heula ya ka isuk-isuk ya aduh. Kumaha mak? Lain soal ke peuting. Pek bae. Ngan syaratna maneh kudu bisa ngajaga diri. Ngajaga hate jeung pikiran tong nepikeun ka nyieun deui riributan siga tadi isuk. Cek Ramadonglo. Dikitukeun teh ginggi saukur bisa tungkul. Manehna hayang balaka ngeunaan naon anu sabenerna kajadian. Ngan teu bisa pok sabab ngan saukur bakal ngiruhan kaayaan. Ramadonglo oge ngabejaan yen sakur inohong desa ngidinan manehna pikeun nyiar pagawean di eta lembur ka asup idin anu datang ti kuwu. Gara-gara masalah beda sikap dina hal agama, rea anu arahli anu pindah ti lembur ieu jang. Nu biluk kana agama anyar parindah milih ngadeuketan ka puseur kerajaan Talaga atawa malah nepi ka ditu tuh ka Cirebon. Nu milih nyekel agama lila parindah ngadeuketan ka kulon nya ka Pakuan. Mun kudu dipokeun mah nu cari cing di dieu lembur mah ya saukur anu hayang cari cing di tengah. Sakur anu ngantep kana ayana agama lila tapi oge teu kabeuratan ku datangna agama anyar di lembur ieu mah. Penting bakal bisa kaciri sorangan ku maneh. Aya nu ngadua make agama anu lila carana teh. Jeung aya deui anu ngadua ku cara ibadah agama anu anyar. Cek Ramadonglo. Ya syukur di lembur ieu ayeuna mah ukurannya sajalma-jalma nu teu ngadu-ngadu keyakinan. Tapi nu matak ngahalas nama ieu eta rea budak ngora anu ngecakeun dongengna kitu. Tah si Mang Cacat asup ngecakeun dongeng. Naon eta? Paucam ieu anu ngecakeun dongeng mah. Parawi kaum dangu rupina cag heula ieu carios anu bagian ka sabaraha? 7 nya. Urang lajengkeun deui kana bagian 8 anu salajengna. Nanging sata acan lajeng bade dongkap heula carpon dongsun sata acan lebet ka bagian anu 8 gitu maksudnya gitu. Sim kuring tekendat dadaya punten wireh seueur kekirangan sareng kalepatan dina bidangkeun dongengna. Boh bilih aya anu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa eta mah bungkal lesan bae sanes kaing ngahaja-haja. Mugi-mugi sakudak sakedikna sasiereun sabeunjeureun aya hikmah manfaat oge hiburannya tina sakur konten anu dipidangkeun dina ieu channel. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.